kamari meuli nasi goreng di pengkolan di hareupnya cek tukang dagang teh dibungkus Kang deuleu eta kapan nasi goreng nya digoreng atuh nya dibungkus dibungkus mah ngaranna nasi bungkus ngerti ya wah itu tukang dagang itu nasi goreng bungkus goreng kamari si Roh ngobrol ka di dieu Kang tadi cenah abi nempo aya tamu ka imahna si Ijem we duaan cenah make motor ngandong tas pek nagih cenah si Roh teh terus cek kuring teh wah eta mah biasalah paling Bang Emok cenah ih lain cenah lain Bang Emok si Roh teh keukeuh Bang Emok nya eta mah lain Kang lain Bang Emok cenah nah pati mana ceritanya eta lain Bang Emok kapan narangtung cenah teu remok lamun Bang Emok meureun datang gak langsung emok cenah karena Bang Emok kacaritakeun aya hiji ibu talatah ka budakna cek manehna teh kieu nyi cenah bisi engke aya tamu ka dieu bejakeun mak eueuh cek budak bejakeun ka mana mak lah pokona mah bejakeun ka mana mah lah ka Ciamis ka Sumedang Garut pokona mah eueuh kitu nya cek budak nya tah teu kungsi geula teh nya datang tamu ka imahna teh nya lalaki juga nanti koperasi atau tibang lah. Assalamualaikum katampa ku budak Waalaikumsalam pada kasaha cenah Neng dupi mamah aya cek si lalaki teh duh teu aya mamah teh cenah nuju angkat nuju angkatnya nuju angkat ke mana cek si lalaki teh ke gelap deui cenah gitu teh angkat teh ka terus si budak awe teh ngalir ka tukang beureung gorong mah tadi teh ka mana cenah Ciamis Sumedang atau Garut dasarnya budak di kalatan ini sama mah bohong bohong